Tingong koak nepi ka ngungkueuk ceuk paribasana. Di zaman kaula keur baheula keur bubujangan. Malahan ti luhur kaula kene. Nepi ka ayeuna nepi ka sehat regrog-regrog. Ai kaula nu diapingna geus sakieu wehwohna. Geus sakieu kariputna. Geus sajajar jeung Pak Haji Jaya Umar Syaid mah. Kasembuhan. Nya, tapi ieu mah menikah naon atuh resepna Kakang Sema atuh dah. Da sim kuring mah. Neda sami sareng batur kana sangu. Atuh panginten tutuangan itu ieu maklum panginten tina tutuangan rupina. Sareng panginten dina ancat-incit ka itu ka dieu we panginten terang nyanak kendaraan. Jeung teu kabina motor listrik ah. Keur mah sim kuring teh itu dirorompok listrik teh kurang wattna. Tong bujeng hingga di pasian motor listrik atuh meureun. Nyetelkeun kulkas oge ngejepret. Nya. Barudak sararehat. Sae bawa tadi di laluan. Nuju ngolowan pangeresana Bapak Dr. Insinyur Risnandar Nurdianto sareng Bapak Cahyanto salih reng-rengan sadayana da kitu ai eta mah loba dulur loba baraya seueur sobat jeung sajabana atuh sina ka dieu ulah paur seueur Segala ditunjuk. ududna di mana wae asbak calacah eta mah karah teh geuning aya maksud tujuan hidup ka dieu ceuk Kakang Semar tah geuning agan dimalan kaula nun yuci supaya dibejer beas ulah didiring kelir gendang siloka bejer beas naon rupaha pamaksa dan hidup tapi nodama uyut Aisyah perkawis maka ulah teh nyanggakeun sabda panglayat we ka uyut ditarima uyut kadua nanti eta kajurung restu kajajab doa na ku Kangjeng Rama Arjuna ti Madukara aya patula patalina sareng sami ngondeui kaula naon uninga ku salira yen sataun sakali teh sok diayakeun saembara ari saembara na teh nyaeta pikeun menangkeun hiji mustika nu kasebat Wahyu Cakraningrat malah saha jalmana menangkeun Wahyu Cakraningrat turta kaancikan dina dirina Wahyu Cakraningrat eta jelema bakal jadi jelema anu utama hirupna kalayan dina mangsana ngajatuk rami bakal gaduh turunan anu soleh jeung soleha mun teh eta jalma jadi pamimpin bakal jadi pamimpin anu bakti ka nagri Seba Raga Kiclak Herang turta aya dina kamulyaan anu tangtosna diselenggarakeun teh dilaksanakeun teh nyaeta di alas Tibrasara yut cara jeung katangtuanana teh nyaeta ngolah tapa nyepi diri ngisat awak nanging panginten kasebat meunangna teh papangih-pangih ajang mun pangih keur si ujang ituna pamilon di tiap-tiap negara meangan wawakil rumaja boh eta datang ti kaariaan ti kasatriaan jeung ti pakampungan anu tangtosna bakal lain puluhan deui malahan ratusan malah mincak ribuan datangna sedengkeun ai Wahyu Cakraningrat
direbutkan ku 1000 jalma cek paribasana hiji banding 1000 kaula teh marmir ieu hate yen yakin piraku naon mulyana kaula jeung naon modalna kaula pikeun tatapa berata ku kituna dijurung laku dijajab doa ku sadaya pini sepuh Pandawa utamina Kangjeng Rama sangka mandang ti salira panjenengan geusan modal kaula tatapa berata nyungsi pangarti kalayan nudi tujuh teh nyata wahyu cakra ningrat pisaka pibanda kuderi kaula uyut muga be tiasa masihan bong bolongan bagja nutaya papadan geni hidup teh edek ini timbalan kitu bade dit belajar bade janten patana kitu nu mawi teh oge nyangakeun bobot pangayun timbang taraju abot enteng aya di salera panjenengan salera anu legok tapak genteng kadek pinuh ku pangalamanana tansah diajeng-ajeng yut nyuhunkeun ka manang turta dede pamageuh kangge buyut dalem sangkan leuwih regreg jeung weweg ieu patiatan jeung tekad kaula uyut bagja kasih ari ku kitu teh mah hidup ku hayangna oge eta teh geus alus niat hade dibarengan ku laku lampah hade pasti Allah oge bakal marengan timbalan ngan meureun sagarupa hal oge setiap masalah aya kuncina setiap problem pasti aya solusina ngan ieu heula ke heula uyut mereka mandang ieu teh kahayang anjeun sesepi diri nyisat awak teh timbalan nu dituju ku diri anjeun salaku pribadi naon nya upami udagan pribadi kaula mah mun kaancikan teh heueuh mun kaancikan teh mah kaula pan kaula teh hiji pejabat di negara pejabat di negara teh kaula teh hoyong melindungi mengayomi kalayan kaula guna jeung mangpaat pikeun nusa jeung bangsa turta kaula teh hiji mangsa beureun ngajatuk rami meunangkeun budak anu soleh jeung soleha anu yakin bisa ngajaib nasibna indung bapana engke jaga lamun kaula pinasti nyawa jeung raga eta teh timbalan tah lamun kitu cara jeung katang eta mulia pisan niat geus alus kalaya tekad geus hade kari prak-prakanana kari digawe ngan kadangkala niat alus jeung tekad anu alus teh sok loba anu jadi hewagan sok loba anu ngaganggu di tengah perjalanan naon nyaeta kadang-kadang mengkol tah tujuan teh raja nyencang mengkol tujuannya mengkol tujuan anu tungtungna nyepi diri tatapa teh niatna nu tadina mulya tungtungna kaituna jadi goreng teu saeutik jadi tungtungna niatna teh jadi hayang beunghar hayang kawasa hayang pangkat ngaluhuran hayang pupujieun jeung sajabat timbalan dina lebah dieu balikeun heula kana hate anjeun kahiji niat kaduana hate sabab numutkeun katerangan qad aflaha man jakaha hak didinya domirna kana hate jadi pangbagjana pisan pikeun jelema nu geus kabersihkeun hatena hate sedengkeun penyakit hate sok nyaliara dina dada ngajeng dina awak sorangan malah dilakonan lagi teka rasa naon diantarana sirik pidik jaya kaniaya iren panasren dudupak rurumpak ngupat simuat ujug ria takabur cap jahe merege hese sik melik kemarukana ya timbalan numatak
munrek ngaji ulah jauh tina diri ulah jauh tina wujud ulah tebih tina diri aya naon jeung aya saha dina diri urang geraprak gerapanggihan ciri masa tangtung diri korehaneun bulan bener timbalan da moal aya nu apa kana tapak meri dina leuwih bintang ti merina moal aya nu apa kana hatena kangkung lintang ti kangkungna lagu oge pan laut sakitu jerona masih kene bisa diteleman tapi hate jelema najan bari jeung deet teu kakoet can karuha bulan hese hate manusia kari mancegeun kari panceg ulah ungur kainduan ulah gedag keanginan tingin yakin ngan ieu hate ulah neangan kana hasil ulah ngarep-ngarep hasil anggur urang mah digawe terus sabab hukumna hasil mah gumantung ceuk anjeunna ngan sing inget proses muarek ngahianatan kana hasil muarek kabohongan bulan marukan timbalan ulah ngudag-ngudag hasil ulah ngudag-ngudag itu ulah ngudag-ngudag ieu polongpongkeun bersihkeun pangbelaskeun mun dina ibadah teh mah jelema loba anu dekul salatna loba anu barabere zakatna loba anu sedekah itu yeuna tapi niat jeung hatena teh hayang warga dan nu kitu dosa marukana nah dosa da teu ikhlas da teu ridho aya udagan sarua jeung pamrih waduh kade beda ipis lah sok pakai kemuliaan manusia ya daras muliana manusia teh diancikan budi rasa pamikir jeung perasaanana tuh tak bisa ngagunakeun jeung ngalarapkeunana malah dina ngalarapkeunana teh sing ngabuahkeun salametna dunya jeung akhirat teu kitu cilaka sabab manusia kadangkala kaleuwihan sifatna teh leuwih handap tibatan sato coba aya kalana aya kalana leuwih handap tibatan sato loba teu sakedik marukana deh teu saeutik jelemana wujudna manusia daras awakna jelema tapi laku lampana heuras beuheung dititah bebeneran teu sudi dititah ibadah teu hayang heuras beuheung tah anu heuras beuheung naon bago-bago nu kitu teh pamadegan incah balilahan pamadegan luar leor ainu luar leor naon orai tibi nanti orai bulan ya jeung deui pantas sato malampahna kitu tapi naha lamun lampah santok dilampahkeun ku manusia asa teh payus bulan timbalan so sapertina contona ieu mah contona sapertina domba dina mangsa puak paok kanu sampeu nu dua dipaok teh ukur sasamet daun kitu oge muasa kebon eta payung ge sabeuh manehanana sacukup manehna we bulan bandingkeun jeung manusia puak paok kanu sampeu daunna puguh dialak tangkalna dirabut beutina dicokotan malah lain sakebon sakudu nyampak mun pagerna di pageran dirungkatkeun kapanggih we kudu bogana wani jeung maehanana itu nya sadisnya timbalan tuh aya leuwih manusia marukana kadaharan maung daging jabati daging eueuh can pernah mangi kejadian daging maung apluk-aplukan kaunggah kampung dengan leuncak rek ngaredok eueuh teu acan bulan can kabeh da sasamet daging sabates eta bari jeung atah kadaharanana bandingkeun jeung manusia daging beuki laras buah-buahan osok sayuran komo dang-daunan diremus lauk pauk malah kadang-kadang kujahat jeung rakusna manusia duit bansos aspal dihakan we kumaranehna marukana kamalakan manusia bulan sarakah ya timbalan ta eta teh nu kitu teh sarua jeung
lampah-lampah leuwih handap tibatan sato nu kitu nu sok ngakan duit bansos duit itu ieu teh nu lampah jelema jelema sangsara laku lampah pejabat Dah, cobi. aduh laras ya Marukana. tah nu mata hidup ayeuna kerja di jabatan di Kaadipatian Pelengkawati TKD Yo. nu kieu patut eta geus weureu seubeuh hingna koresi karajaan baheula ngawasa hiji nagara astina baheula Yo. eureun ayeuna tingali babawaan teu Ya. Aya pangaboga. reunceum teu boga jam Rolex teu henteu Teu boga mobil ancam. sugan geus eueuh jadi raja tingali kayang tingali jadi bukan boga dapur MBG teu gitu. Tah kade ningang di pejabat laku lampah seperti kitu cilakana luar biasa leuheung keneh tukang cendol cilakana ti soledat ukur gelas jeung keler anu peupeus tapi lamun ti soledat laku lampah pimpin matak ramat kamale mamaan kau teu meis teu meulem rahayat nu jadi korban Mebet melit marukana tuh. timbalan daloba kejadian pemimpin seperti itu secara kerhayangna daek apruk-aprukan ka unggal kampung secara kerhayangna daek aprak-aprakan ka pedesaan baligo muluk-muluk janggina kumaha cenah janggina aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi kadang-kadang geus ngajedog dina koresi kepemimpinan kadon culang cileung neangan palingeun jera digarong Eta. Arah palanyang leukeun dari bisa ini pembelaan. kade Leuwih di bangsana mah. ya sapuk pisan aing Wah, pasti we akang atuh. Aing beda akang jeung ieu mah. beda ai datang Ariel Noah nya Aing datang artis mah beda. lain sapuk pisan dengan caritaan eta kesepuhan Oh, da kumaha kieu? Panunya. oh sok bayangkeun ku sia ayeuna zaman dieu beuki dieu ekonomi beuki seret Ah, beuki hese marukana tang. pajak apung-apungan ayeuna Laras. hutang ngagedean Cangkok dolar geus naik deui dolar gede. harga BBM ayeuna naik Harga bahan pokok cing tararek. pikir harga dolar ukur naik Oh. Bener. dina sagarupaha sektor nepi ka lancur kieu Nya aut-autan. awut-awutan kadang-kala itu aya mikir naha aya pemimpinna gitu Ya. dan terbeda ti anak hayam ditinggalkeun ku indungna nya siak deui saha pemimpin urang teh Nya saha bapak urang. karasya pisan ku dewek jelema lemah jelema cacah Bener. di pakampungan geuning Kumaha kan? da ngaran-ngaran urang kampung da ai teu ngeduk mah jeung teu moal pacul ka sawah mah da moal ngahat Ngari kan? teu ngarah mah moal ngari Da ais. teu ngaka mah moal rek ngakeul sok pikir ku si lain dina lebah dieu Bener. Saya mana kudu nyeng sering atuh. janjina teh geuning sok rombongna teh aku akan mensejahterakan rakyat Bener. aku akan menurunkan itu menurunkan ieu Ya. rek membuka lapangan kerja 18 juta lapangan pekerjaan Wah, saluasna marukana teh. cik aing teh heuleuheung Ukur catur we hukul gitu teh. sesemut sungut cek aing mah teu naon nya euy matak naon tong loba teuing saur tanpa bukur tong loba teuing carita tanpa nyata buktikeun na kanyataan Ya eta jeung prak-prakan Nya. sebelumna mah. heuh pikir we ku si laing ayeuna Kumaha kan? baheula saacan kamardekaan Ya. anu cek sejarah teh mah 250 tahun dijajahna ku Belanda teh Bener. nya POC teh bener. tapi penjajah diusir aya bungkeulkeun bangunanana
bari jeung manfaat kapake ku sakeseler bangsa urang. nya manfaat marukana tuh Bangunan aya, jalan manfaat, leuweung lestari. benar Tapi 80 tahun geus merdeka, naha ieu bangunan ala lancur. hancur Jalan ala lancur. benar Gunung gundul. pasir geus pulih Oh, karena jalan ala lancur. Kata Laga Sari oge. Numatak di sindiran teh mah kumaha ulah hayang dahar Nagasari. benar Dina calana aya rambutan. betul Ulah hayang ke kampung Talagasari, jalanna aut-autan. Metak lebar dieu aing mah. Heuda ayeuna pan urang teh bebas transparan itu ieu nya. Da dewek mah ngomongkeun realita nu geus aya. Nyata jeung kanyataanana. Leuwih faktana itu ieuna bari jeung tina media geus diomong-omong. Pikir ku si lain. Transparansi bari jeung kitu pan keur urang-urang kene lin. Oh, penting da ayeuna jang naon lah ngomongkeun teori-teori itu ieu. Teori A, teori itu, teori ieu prak-prakan eueuh. hari tanpa gawe Sarua we jeung ngalamun jeung ngimpi teh. benar Nya, benar sok dina TV bayangkeun debat-debat narasumber belah ditu nyebutkeun teh kudu kitu betul timpa ku si B kudu kieu timpa ku si C kudu kitu aing cileungeuh didengarti amonya we akan mau bener da tepira cek aing marah hayang mah tepira hayang beuteung si beuh imah pageuh ngeunah nyaning sok moal bari nyandung ulah heuh nyandung pagawean dan nu pagawean kamu akan melotot ibu-ibu ah itu cek oge benar da bosan ayeuna mau ngomong itu ieu geus sok pikeun kenyataan pangihkeun jeung satria pininggit anu geus kapingit hatena tina kahayangna nafsuna geus bisa misahkeun antara pribadi yen manehna teh salaku bujangna rahayan nya salaku pelayan kari kitu abdi negara da aing mah hayang mikir kana hatena hayang nanya aing mah kumaha yang nanya nah udagana naon kikituan teh sok tujuanna naon gitu najan urang boga imah tina hasil korupsi bayangkeun ku sia heug nepi ka 5 tingkat satingkatna 10 kamar sugan HS teh sampai setengah jam ewang da moal meureun nya sugan dina sapiring sangut teh meureun sasendok piring ieu senok deui piring itu sugan kitu dume beungar dan henteu meureun nya jeung dina paena moal digubuk atuh harta teh keur naon da kadosa-dosa nya jeung moal matak melangkeun ti koro gitu teu laku lampah kitu teh nya teu beda ti lampah beunteur kumaha kan dina pupuh teh geuning cing cobi lampah beunteur ku urang ulah ditiru odo barang hakan cacing ngarengko dicaplu nyahoun di jero aya usupan ya lampah beunteur ku urang ulah ditiru odo barang hakan teu nyahoun cacing ngarengko aya usupan aya ruruhit gini benar duit itu duit ieu mulukana teu melakar ti koro nya da moal manfaat heug ieu teh hasil dibikeun jeung ka anak di pamajikan siga nyaah padahal sarua jeung ngaracun kabaruang ngaracun nya atuh jadi sum-sum jadi baga pangawasa jadi mani nu ngajadi jadi anak tungtungna dorakana seumur umur sakeselerna tah nu kabawawana teh bararayeun nya palias deui mending jiga aing jadi main selot teu bager atuh yang dong ai abongkeunna ngaranna cep sieta aku makan cepot teh tina cupet benar pondok pikiran sempat ngomongkeun teh ka amak we jeung ka murka nafsu we itu ieu padahal pan nafsu mah mata kadohong badan katarangsara diri nu kacing cirihi benar nya pancek agama ge dipager pasadu ala angkusakum sakian diri maneh cukup we ku maneh nya ulah dihukuman ku manehanana
Sabab naon? Sabab gubrak ke alam dunya teh sorangan, datang sorangan, balik sorangan. Nali gingsing. Lako jitu muna proda kali gingsing teu sana teu dulu teu baraya, teu sanang-sanang acan diboyan oge kudu hirup. Nya. Ulah nya sian batur. Cukup we urang. Da beheung teuing si eta oge lamun teh hiji mangsa dijadikeun jadi pejabat sebagus beheung teh leuwih jahat. Leuwih ngarusak. Nya da jelema mah kitu tah. Bener. Kadang diberi non di piapean jaket, kadang dibelikan jaket si eta mah. Nya. Nu matak teh ge ulah waka nyangka ka batur mah. Sapanyang batur masih kena hirup aya hak pikeun husnul khotimah. Ulah nyangka pidorakaeun, ulah nyangka hina ka jelema ka batur teh sabab mungguh cek pangeran mah eta teh beheung ting leuwih mulia tibatan urang. Nya. Bener. Ulah nepi ka suudon. Kudu husnul. Eta cek oge. Daras. Atuh da naon kikituan sagala lah. Kan nyeri-nyeri sirah. Kalieur Beunghar moal ngomongkeun kitu bakal jadi beunghar da moal. Ngunak-ngunak kana hate. Oh, ngagering-gering pikir atuh. Karena pikir ongko, karena hate ongko. Sedekeur menggunakan HP. Liper. Eta Air geus liper. asap lambung. Kudu kututut. Tutut ubat teh. Nya, Can kudu ka dokter. kudu ka dokter Riweuh Kang bari nanti. Marokana. Mata kuring mah heueuh tapi dengekeun we. Kan Tara itu ieu teu milu. urusanana kuring mah. Kadar amak rumasa kalau ge amak saruku manusia mah amak. Ngan apalah tangan tak sampai. Betul. Eta. Aku mah apa sudah hanya butiran debu. Saharoce kakang Semar di luar. Ih, barudak nun, barudak. Atuh sinaka dieu bisa yang ngobrol. Ulah. Disiseepeun ieu kue di dieu. Opieun. Wios nun milih dikeresekan kue di dieu na. Mati segala ditutup. Aduh, ada itu le itu. Jak, bejakeun bapak aing gelut gitu. Ulah itu ka kolot mah. Muni muka sero rezeki kuana kita kolot. Oh, ulah kaingetan pisan. Kolot naon kitu patut. Lain kadua mah kumaha we ngalungan we kue teh. Mun urang mah haat ka anak teh atuh. Kasepuhan keur dakwah itu teh kitu we ngenyok. Camuil. Heeh. Dahar-dahar we. Ya. Budut mah. Nepi ka teu jeuleu heula ka anak. Ulah kaingetan. Apa sih jeuleu? Naon? Deuleu. Oh, eta teh. Cek urang dia mah jeuleu. Jeuleu. Bener. Si gendut tah. Yo. Kan kitu. Kitu tak abimanya. Timbalan kaulanun hartina sok. Tigin dina diri ulah aya gantar kekaitan. Yo. Kamuliaan da harta pangkat jeung sajabana mah ukur titipan kabehanana poloskeun eta. Tuh, bersihkeun hate. Mun anjeun udaganana hayang salamet dunyana salamet akhiratna. Dina mengkol eta urusan anjeun. Ngan lamun mengkol sing inget deui kana udagan mimiti niat eta. Eta. Timbalan kaulanun sakitu ti eyang mah. Sok ayeuna sacan kainit hidup sok ini telakat pancuran telaga arum gerak abdas kuramas heula syariatan diri maneh teh sing hinar heula hadas leutik hadas gede. Daras. Tepi nodama iraha waktos anu sae sangkan kalolo mampa. Ayeuna waktu nu hade ini sadaya-daya rampung dawuh tutas pangandika katigas kantun pinara permios yud doana doa uyud aya di sagedengeun anjeun tak kasauran teh dugi ka nah bisa kitu teh pan kaula teh sasieun sabujeureun teh ti kakang Aduh. di simeuhan teh tong kalangkungan kitu bisi ngapung simpuring irung teh percaya ka kakang Semar wayana aping jaring uyud kaula di malam sapanyang kadada kaduga masih puring mua make jeung incah belilahan digawe sacan ini hayang panggih heula jeung barudak kita ka jero kitu oh saya mangga
ya Bulan uang. kakang silaing kadi kitucu Oh mangga bulan. urang bari unjukan urang bari ini Saya mangga bulan. Akang. euy Itu akang engal cenah disaur. nah geuning ketinggalan nama dunungan tos keluar Parantos neme bulan cikene. dewe kita ke jero ayeuna Mohon. wah moal henteu aya kita nyapuan meureun Pasti. Ngepel-ngepel wae mah pasti kan. bejakeun kercingket aing Ulah. Amit. Palias teh kumaha katuliskeun Aja. ya Dan ngaloyong ede tuh. semua kapihatur sepuh diterima keur maneh sae kulan nama tos ayeuna mah kumaha salira meujeuh kaula nah atuh itu tadi ke jero teh lan Yo. ditungguan ku kaula maneh lain di tadi mah biasa we kulan anu nyarek abdi Aya porna. nu nyarek naon nu geuleuh Nu nu sirik nu alima kasaro rezeki ku abdi lempang-lempang we ka. naon aing lain sirik ku si laing teu bisa tumpah-tumpah Teu boga wiwaha. bisi ngerakeun or nah abdi ngomongkeun saha kitu eta sia Dah. ai abdi teh nyebatkeun bapak teu teu nah jual ama kitu Jual nafsu atuh. rumah sya henteu lamun teu rumah sya cici Tong kapedean. Ieu. lamun aya aksi dan reaksi itu berarti rumah sya Go, betul. rumah sya teu henteu diem nah tasieuna kawas kasasama we ka aing teh Bener modal bener. itu di luar lan ngobrol sareng Bapak Nanar Bapak Nanar teh Bapak hajat Bapak Risnana. ngawilujengkeun di teh putrana di sepitan Cep Azam Ahmad Nur Wahid eta teh muhun ulah Syukuran. itu we sareng sepuh-sepuhna Ya. kasepuhan para dalangna ya syukur we atuh bisilaturahmi mah muhun ulah ka mana sidawala itu aya di luar girawan ka dieu sae kan lah Allahu Akbarna Aisyah sugan masih toa we sia naon atuh matak naon si teh kajandela kan itu Seleungkeung hareupeun aing jeung nyebrot di Badak kaki garing itu, masalah garing bau belenggung. Teu sopan, jang teu sopan. Sik make wiwaha si lain. Sorry, atuh da jiwa muda. Dari muda deui sia mah tuh. Gerawan ngan make kesopanan. Duh. Nah, Baru kan detik itu bener. yuk, naon, yuk, Menghadap tentu. Tuh, naon akang. Naon. iya di tukang kuat ka jiga ibu-ibu, bujur pekat tengeng ieu, mun dibelek mah teu lemak kungkul, calon darah tinggi tah, ngebunuk itu tinggal itu, Kolesterol unggul. dagingan nih mah jandok kabeh. Lemak jenuh kalau. Aing sapi dikertilai ku sia. Teu sopan sia teh. Dalain limos. Udah ketinggal tuh bapak teh. Jaga kahareupeuk make jaket. Burigir we. Ulah dilagar teuing. Teu gablek deuleu. Goblok naon sakitu lobana. Sakitu Nya. make loba we. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Damang sepuh. Meujeuh na kumaha maneh? Pangesto dina waktos ayeuna. Beda ari adina. Di mana maneh teh? Itu ninggal anu ngawurukan ngaos kulan. Resep orang kali meuli kacaralakan kitu tak. Diajar ikro alif batasa. Ya. Alip-alipat. Bagja pisan ke jaga abdi gedung urang kali mah bari ka dieu pasantrenna. Bade ngiring ngobong di dieu. Nya sok. Mohon kulana. We geuningan. Manawi teh sanes papi kieu teh. Ayo,
nyangakeun si bapak ngabaktos konyuk papi muga katampi kalayan kabingahan ditarima ya jauh kalayan ti eta hapunten ten rupiah kalpatan ageng sareng alitna Pak hapunten rupiah kalpatan ageng sareng alitna nah naon nya bilih we kitu ta bilih kumaha onam bilih tu ieu rumaos abdi teh jelema borong-ngongong jelema sok carekeun bapa aya naon ieu teh Pak aya mobil ngaliwat ya oh sok maju terus dua ngelat wah alah naon teh apa itu urang ini nyerangan juragan Abimanyu ka Alasti Brasara urang unyukan heula kalayan urang penta doana sangkan mulus banglus berkah jeung salamet dina bangsa lumampah sae atuh bapak dipayun atuh sampai silai tesopan soteh mun silai jogek diuk teu buju beja heula da ieu mah dititah ku dewe aya izin punten we tuh nya tok punten teka kemot Pak sia mah teka kemot punten jadi aja mun aing nu hitutna kebayang digamplengna aing pasti akan dijemel ongkoh kan beda kadawala we sidawala mah naik topi kanya nanti bedanya belah kurang abdi bade nyerangan tuang buyut kulan ya nya eta ngajajab ka Alasti Brasara dawala ulah sungkan bebela maneh moh iraha abdi make jeung misleuk pembelaan iraha baha di zaman salira kapungkur lur salira manu mayasa sakri sakutrem palasara tuang rama sareng salira hampir 7 paturunan abdi iraha inca balilahan nya dawala jorus raswe mangsa urang keur lumampah bebarengan baheula mohon bruh breh marukana emut kene gaduh kabogo di Cileumeuh hari geus diomong-ngomong era sia nya mah tegas nini ayeuna geus nah teh nya beli bade diteang atuh geus abdi nyerangan duang buyut mudah-mudahan pulang aya dina ginanjar karahayuan bagja kasalametan utami nama pandoa anu paling mantih teh lintang ti indung jeung bapana pan munjung teh ulah ka gunung muja teh ulah ka sagara munjung kudu ka indung muja kudu ka bapa pan aya paribasa geuning indung tunggu rahayu bapa ajak sudrajat tangkal darajat seteh bapak sia mah semar ulah ajat seteh bapak ajar berapa cicing ya Semar Sudrajat cicingcu ganti Pak ajat Badranaya kalaka dituluikeun sia mah kitu ulah ieu ka Alasti Brasara teh pami di dieu teh dihetangkeun kana 5 jam ngalangkungan 5 gunung kulan eta oge mun gagancangan mun bari nyase mah pangadeun setengah poe abdi berangkat ka itu teh ieu bade babakalan we itu ieuna da panginten abdi bade nyuhunkeun cai ongkoh yang bakal kitu kulan yang bakal di perjalanan maksud teh ieu mung nya kitu teh kange tuangeunana abdi teh tacan meser teh can meuli teh mohon kulan bade meser we di jalaneun kitu ta sapanjang jalan raya kange gunja ganja maroti naon we boga meuni duitna nya tata gaduh aduh kumaha atuh nya ngerti aing kolot ngari surti ieu keur maneh 200.000 ieu
Gusti Cair deh itu. Naon teh? iya mere ya Ya. lumayan aya bekal keur maneh 200.000 Gusti nu agung. Aduh, tinggali racing geus mengodong anu kitu mah manehna. sugane yang kagehan Wah, pasti atuh. Kangge abdi teh. iya Nu laras lan. iya sopir bawa ya Yo, Gusti nu agung tampi jajaka lakukan kasiron hari milik nu soleh. nuhun Gusti sepun ridho ulan ridho tampi handel ya teh endong Geus ngarayu. nya pilih gitu teu aya emohna Ya. nya Geus ngarayu. kangge tiluaneun kangge saurangeun bae keur maneh hungkul beres Bekik. Aduh. wah beuki poe kiai Ese motong geus ieu mah Pasti Ya. atuh. mangga atuh kelan ya assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun rampes permios mangga Ada. jo bengras we rarasaan teh Pasti atuh akang saang geus hasil mah. rungkareng kojan bari butut oge geunah we kieu mah Ya, atuh pasti sukema. 300.000 300.000 guys. Beres, guys. tong melong wae Ya. bes teh cuaca we kana gado agak menikah bro-broan gitu kanya teh kapun anak nun henteu aya bro-broan mah da keur aya kakang semua Keraya milikna we. keraya milikna laras kita mah sok kaasaan rezekina ti barudak teh ti salira teh iya sok dugi nya oh syukur we aya nepi Aya kaingetan. ngandung arti budak teh aya kanyaak jadi kolotna laras ieu keur kakang semari Yo, naon 500.000 ieu ulu Naon ieu teh? ya lebih gede. ieu lumayan Offset. Amuing. Hey. Nanaonan ieu teh? canak Aduh, tetangahan gitu le tuh. Jejekean, aduh. Waduh. Ini garansi geus kan gitu mah. duit teh Oh, jam jadi kene kan. ieu teh aduh bener seueur teuing atuh sawios we 100 nun ieu bawa amuing jajaka lahukeun kasiron nuhun sepuh mudah-mudahan sing langkung nanyeur nu nya sampurasun rampes assalamualaikum waalaikumsalam permios sim kuring bade nyerangan tuang buyut ya ini sing salamet kakang Semar amin mangga Naon wa? Aduh, basihan deui wa. naon Sakali deui wa. naon Deui. eh Deui. lagi siduhan ku aing ra kos lain kolot we Oh, bapak nasi kanak. udah ku paling digugkeun mah bener-bener teuing Doh, dek naon ya, modok ini mah. Ya. sim kuring oge bade permios dina waktu sayeuna Doh, dimitina. moal dilami-lami da beli katinggalkeun kana elap Ya. naon teh muhun itu nyerangan juragan Abimanyu Doh. da tengah batun kendaraan bade nyerangan we pun bapak sareng pun adi atuh jaga sausugan kapayuna teh satepang deui urang teh nya iya Amin. sing panjang silaturahmina tong losjik tong culjeun Ya, ulah culawur ka kolot teh. ulah culangung kokolot teh cing sopan bapak mana teh sok ajen Ya, hormat tingali paromana budi parang ulah nepi ka manehna teh baeud ulah nepi ka manehna teh kuraweuh hangseur kula-kula urang salaku anak sabab eta teh sarua jeung doraka tinu jadi bapa tuh, bener. sedangkeun doraka teh jadi kolot kaluhur moal sirungan kahanap moal akaran istuning teh semplek nincak semplak kitu salaki lain moal jamuga saela hirupna Mal aya cahara. laras pisan kahartos wabdi